Masjid Al Ikhlas ini istirahat lah dari air pengawasan di Cianjur. Jadi menjelang maghrib ke masjid lah. Oke, baraya ya enak bikisan agit akhirnya. Git ya di mana Git? Main musik Di Jam Al Ikhlas. Ikhlasnya istirahat lainnya. Balik ke mana gitu Git? Di ayam. Kemana belum kemana? Ayo belum kemana belum mana itu? Ayo belum mana guys. Sadayana istirahat di Masjid Al Ikhlas Cianjur. Cianjur deh. Sampai mereka Cianjur jadi istirahat di Kiki pan ngiring ka eta kadupan. Sejak niatan baik, sejak tadiman ngamulyakeun kana ieu sasi. Itu sebab di niatan sapertos ieu yakin ketika urang nganiatan sejak dikir dina ieu sasi maka ceuk Kangjeng Rasul kumaha? Tuh, tadhulu jannata rabbakum bisalam, maka pek anjeun aracuk kana surga pangeran anjeun bisalami kalam kasalam. Terutama dina ngagibah. Tapi ke setiap gibah diharamkeun. Ieu, bahkan aya gibah anu sifatna mubah. Hartina mubah teh diwenangkeun. Ketika urang ngagibah ngomongkeun kana perkara jami-jami anu fasih. Gibah dimenangkan ke jami-jami anu berbuat bid'ahan itu bisa. Nah, bahkan ayat dari anu sifatna maksiat, bahkan ayat dari sifatna gibah itu bisa ngajadikeun karena kekufuran. Oh, aku kemahan lamun aya gibah anu dimenangkan seperti misalkan ieu jami teh bener geus katingali pasadna teh nyeun karuksakanana. Kali-kali misalkan wargi kurang deket jeung eta wajib eta ngomongan ka wargi kurang ulah deket jeung si anu sabab si anu mah kitu-kitu itu betul termasuk gibah, bahkan gibah dimenangkeun. Tuh ya intina kacilakaan bikin jalma anu sok selalu gibah maka ku Allah bakal dibukakeun mungkin dina poe kiamat seolah-olah naon keburukan eta jalma anu sok ngagibah bakal dibukakeun. Seperti ayeuna aya makhluk Allah anu ngagibah anu langsung dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala sampai ka saat ayeuna ketika Nabi Nuh alaihissalam ketika berlayar dina kapal. Oh, maka di dieu nguningakeun 5 ruki banuhun alaihissalam asapinata. Ketika berlayar Nabi Nuh naik kana kapal adkhala ma'ahu maka diasupkeun sarta eta kapal teh min kulli nau'in zawjaini ina sakur-sakur sajodo boh baik jami dialebetkeun kana eta apa hatal kalba wal kirota sehingga anjing kucing dilebetkeun. Maka jadi naon kapal Nabi Nuh mah agungna ge dimimiti bangsa sasatuan ge lebet tadinya termasuk anjing kucing. Ngan didinya Nabi Nuh wa mana al-kala jeung ngalarang Nabi Nuh al-mujami'ati li'ala. Jadi ngalarang ka setiap jami anu naik kana eta kapal, ka setiap makhluk baik anjing maupun kucing dilarang karena yen ulah berbuat kana ngajima. Nah itu tadinya mah Nabi Nuh atau seorang Nabi Allah berbicara jeung anjing jeung kucing ge biasaeun. Nah ulah waka naon pang-pangna seperti kitu besi ngajadikeun ieu kapal pinuh ku aya anak-anakan eta dini sabab belayarna beberapa bulan mah gitunya perjalananna. Malam yasbirul kalba maka teu sobar eta anjing
sangeusna ku Nabi Nuh dicarioskeun teu sabar pajamaah mangka jima maka jalangan eta anjing gitu ka anjing ngabeurnya kasato mah tidinya fa'aradhul hiratu maka ningali ucing kana naon perjalanan eta ngaji mana anjing tuh pajaat ilanuhin mangka tidinya kari-kari dongkap ucing kana Nuh wah gitu dongkap kana Nabi wah barotauhu alaihi salam jeung ngabejakeun kana kejadian anjing ngajima jeung anjing deui pada anu mangka tidinya langsung Nabi Nuh manggil ka eta anjing apakah benar hai anjing ayeuna jima mumpang heula eta anjing tah satosna kitu terus masih kene dimaafkeun ngalakukeun deui eta kana kadua kalina mangka ucing ningali deui kawatos deui sampai ka kumaha di dinya kieu atuh cek eta ucing ya Nabi Allah sakira-kira ieu teu ngaku wae maka anjeun sarira ngadoa ka Allah gitu pakola kil hiroh maka ngomong kieu ya Nabi Allah ro'atku qad fa'ala ya Nabi Allah pek ngadoa ka Gusti Allah yakin jeung pasti anjeun bakal ningali kana kejadian eta anjing ngaji mana tuh ngaji mana anjing maka tidinya kumaha yadharu kalaka alamatu maka bakal ngadohirkeun laka pikeun anjeun tina cirina jeung bakal katingali cara naon anjing ngaji mana waktu harita nah ieu tidinya kumaha pada anuhun alaihi salam robahu maka tidinya ngadoa Nabi Nuh ka pangeran Nabi Nuh tegasna ka Allah summa innal kalba jamia maka tidinya dohir katingali eta naon ngaji mana anjing didinya waktu harita didinya kumaha itu pastada dalika alaya didinya kumaha mumpang langsung didinya anjing di naon dicela ku Nabi Nuh tah anu sehingga eta anjing dibere ku Allah Subhanahu wa taala sampai kasat ayeuna ketika jima eta anjing hese pegahna hese tatina waktu baheula eta teh sok anjing mah gogowikan ketika ngaji mah anjing jeung anjing susah eta gancet we matak lamun jelema teu didasaran ku keimanan anu teu sadar kana perjalanan hidup jeung kahirupan ti Allah seperti naon teu sabar seperti ke bakal leuwih anjing eta Allah nabina pada naon eta anjing sakitu diwanti-wanti ku Nabi Allah Subhanahu wa taala Nabi ulah bakat ulah ngalakukeun jima anjeun tapi tetap maksa kasabaran sehingga gancet eta anjing kata kaya terjadi ayeuna jami anu gancet kitunya tuh Masya Allah naudzubillah min dzalik didinya kumaha Pajanuhun alaihissalam maka tidinya anjing oge tetap ngadoa gitu pada arobahu ngadoa eta anjing ka Gusti Allah ya Robbi ij'allaha mun Gusti pangeran abdi cek anjing eta ngadoa jadikeun lahakeun kucing ieu padihatan gitu padihatan kana kaeraan supaya di era-era deui we eta anjing sakumaha kucing geus ngera-ngera muka aing ke abdi gitu bahkan ketika ayeuna eta kucing ketika ngajima ala ruksil khalaik sehingga nyarahun sakabeh makhluk tuh itu waktal jima dina nalika jima maka ayeuna kucing oge kitu ieu di didangu anjing ketika ngadu angka Allah Subhanahu wa taala diijabah maka ucing mah kumaha anu mukakeun tina aib eta anjing dibere deui dibukakeun naon dibukakeunana ketika eta kucing ngajima ieu maka kumaha sok ngadengik na eta mah gegerewekan patak anjing mah anu ucing ketika ayeuna ngajima jeung ieu jeung bikangna sok gogorokanna ucing mah ngadengik tuh ngadengik bahkan hatta ialamal khalaik sehingga jalma-jalma nyarahun karena perjalanan eta kucing ngaji mah atak di lembur mah di ditu di puncak lamun aya kucing di lawang panto gegerewekan disareklok teh pajarkeun sieun loba pi omongeun padahal gitu padahal ieu teh naon mangrupakeun hiji siksaan sabenerna keur kucing ku sabab mukakeun satrol kalba mukakeun tina aibna eta anjing tuh
Ada likabna Adam nya kitu deui keur anak Adam keur urang na ye. Ida kasapa satro mukminin ketika mukakeun tutup-tutup jama mukmin, ngomongkeun jama anu iman. Tuh ngomongkeun anu teu balik, mangka kumaha yaksifallahu satro yaumal kiamah, maka bakal mukakeun Gusti Allah karena tutup-tutup jama anu selalu gibah kaeta jama mukmin. Tuh anjing jeung kucing mati ayeuna geus di naon dikontanan ku Allah anu sok daek mukakeun kana naon aibna anu lian, maka ucing jeung anjing geus dibikeun ka ayeuna tinggal jelema engke mah bakal dibuktikeun ke jelema kan mungkin dina poe kiamat.